barudak daru akeun kemarane ya guru maneh teh rek naik haji doakeun kemarane guru maneh teh naik hajina sing salamet di jalan amin sing jadi haji anu mabrur amin barokah ilmuna amin tah ayeuna mah kumaneh sok anter ka ditu beberes pakaianana nya keduaan sok anterkeun ka ditu beresan pakaianana beres ini ke bandarana mana tuh gitu nama ibu jeung kesianan ke ka bandara kami ya makanya baru dak bapak ngokeun sing salamet jalana maneh jadi hajina sing jadi haji anu bener-bener mabrur manfaat ilmu amin ya akeun jangnya cing salamet sing jadi haji anu mabrurnya akeun sadananya barudak titip ieu pun bapak sadunya kami mata kiat atas jangkeun abinya mohon adanya jangan gitu ya sadana dikantun assalamualaikum waalaikumsalam Allah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah ya tetela maneh teh jadi budak anu soleh wis jadi kiai ketemi jadi haji pasantren agung santri oge nambihan ya syariat lamun anjeun teu mabet ka pasantren kok mabet ka pasantren ka jurang mana bapak teh وإنك
Alhamdulillah Ujang parantos lengkap. Saya harap selamat. Utawi jenis puji Kang Papat. Utawi jenis puji Kang Papat. Utawi jenis puji Kang Papat. Iku lillahi Kang kadoe Allah. Robil alamina Kang mangeranan ing sakabeh alam wabihi lan tetep ing Allah nasta'inu nyuwunkeun pitulung kula kabeh Tiris nya aduh ti. Ayo tiris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acil jali ngerting. Oh yakin nomor datang. Mohon ajangan muru janari ah. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Jalan, seorang atuh. Ayo. Irisnya, mohon. Untuk nepi ka ayeuna mah meureun bapak ge moal siga kieu. Ieu barudak. Bisa amprok, bisa jadi santri, tapi ka Ahmad bisa juga kieu teh. Pan sadayana ge karena bapak nu matak disebut ieu langgar teh kandang hayam tidinya teh, Pak. Oh. Apal inget ayeuna mah. Nu basa teh heula di langgar teh ya anu disangka ku bapak eta kandang hayam. Mohon Pak kami jadi maklum we da meureun cek paribasana jauh keneh tina di Kanada. Lain langgar eta teh ternyata lain musola kitu. Dan itu apa? Orang teh geuningan eta teh Wios eta eueuh. musola. Keun sok atuh buru minum. Naonnya? Nya sok mangga. Karunya haus. Tapi mah pikir-pikir ku bapak gitu. Dia etang ku bapak. Umur maneh teh kurang leuwih geus 50 tahun. Tapi asa katingali awet ngorawe katingalina teh. Nah teu hayang anjeun teh kagungan bojo mah. Mat, yang Ibu Bunga anu amarwata suta ningali anjeun terus jadi haji kata mi kiai satri tos seueur namu ayah sarupi deui anu ku ibu sareng ku bapak teh kaingetan unggal peuting unggal berang teh Jang. Naon eta teh Pak? Koyo ibu teh kagungan minantu dapu ngagaduh hiji-hijina putra atuh. Insya Allah Pak Bu nganitip we ieu barudak da milari pibojoeun teh tecekap sadinten dua dinten samingguan 2 mingguan kirang langkung abdi teh kedah ngalakonan minimal 7 sasi. La ilaha illallah. Udah sekebel amat. Barudak
Bawa guru maneh marek nangan buntutan meureun. Da bapa mah baheula zaman bapak sapoe ge 15 awet teh meunang da guil. Tiasa kitu Pak ari abdi mah. Kumaha atuh barudak? Ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 sasi 7 bulan. Ridho marane. Mangga ajengan. Ayo leres-leres mah mangga. Da abi mah tetep mau tiasa ngalih di pasantren ge. Mohon sami ajengan. Mon atuh ku kitu nama kontan mama isuk rek berangkat. Aranjeun sing harade di dieu. Doakeun mama barudaknya. Enjing pada subuh mama berangkat. Barudak. Mama rek kontan berangkat ayeuna. Mararane sing kaharadenya di dieu. Sing Junun nyup ilmuna. Ayeuna pisan mama rek berangkat mi HP pasantren. Mugia we kasadayana menang keberkahan. Amin. Mung iya mi HP pasantren teh. Mama arek ngalakon kurang langkung 7 sasi. Mugia we hasil anu dimaksud jang. Amin. Mugia mak. Amin jang. Selama 7 sasi ieu abdi sareng mama tiasa papernak deui. Amin. Sing sehat, Oh amin jang. sing diengelkeun. Sing papernaknya mak. Amin. Assalamualaikum. Sehat. Mohon jang. Tapi jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barudak. Pan ayeuna teh ajengan rek init. Wayah nawe ayeuna mah sadiakeun keur bekelna di jalan tuh. Copot bekelna di ditu tuh. Bawa ka dieu. Ini pegang ajengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mad, pan ayeuna teh geus Janari. Lain maneh terek ini dengan pibojoeun. Bade Pak sekedap atuh bade salin heula. Oh, nya sok atuh geura salin ka ditu. Wah, jika nama, ajangan gagah, ngesalin mah, gamis nage. Moal jauh. Jika nama gamis nage numpang anyar na, Eleh sigana kuring oge gamisna. pastilah. Atuh, onan-onan kieu mah. Tong ribu teteh teh budak aing eta teh. Aing ge sing kadengieun kayak gitu. Ayo Pak. Berangkat ya.
Aya ku aneh is amat. Narek macul, narek ke mana? Ari bapak mah jang bareto zaman bapak milarian pibojoeun teh teu boga baju ge kajeun teh ngineuman ka babaturan teu boga sapatu ngineuman ka babaturan da sieun teu bogoheun awalena nari maneh kalakah kitu. Beda pak, Ari abdi mah rek nyobi we ka istri teh leuwih ginding moal leuwih bogoheun Kitu eta teh nya. nya pak Ari ku kitu nama daripada urang teh ginding tapi kabutin beunghar seueur artos tapi teu dahar alim pak. Ahmad panembongkeun kagagahan sareng kabeungharan Halus isin atuh kana kawasa sareng kagungan. Bener ya barudak berenek dengan buntutan ajengan teh ku kitu nama yang ngadoakeun we jang bapak mah tapi najan nikah 7 tahun ge saha nu daek dangdanan siga kitu mah. Wah, acak-acakan dak ya ieu. Tong kitu sanu nyaho kiai eta teh. Kiai oge ari beureum kitu mah ampun. Saha cing nu daek? Doakeun we nama si lain teh. Ulah sok ngahina bahasa kan jadi guru. Sabodo-bodona guru, saluhur-luhurna tak-tak. Moal bisa ngaluran sirah. Nya eta kitu ari kitu teh mah ngan saya mah eungah beun enjona. Geus saya mah dia tonggalan wae. Marji bawa bekal marji jangan di ditu di jalan maneh. Ih, Kelan. kedah bapak pan itu ti barudak piraku we ku Ahmad dicanak. Pan itu teh si canak ku bae. Mana atuh rek dahar naon di ditu engke kumaha bekal ieu jeung eta maneh teu mau baju. Kabeh geus diatur kuno kawasa. Ari baju bekal teu eta Atos bapak aya dilanggarkeun we geus ieu simpen di dieu kanggo barudak sadayana di dieu. Keun kayak terus disadiaan sadayana dilanggar. Ari kitu mah doakeun maneh sing salamet. Amin. Yang hasil dimaksud. Amin. Mun atuh ari kitu nama kami bade pamit ieu nya nya Bu. Tidoana we. Selamat ya. Salamet teh di jalan. Ka barudak Maneh salahnya mata ka meha apa ieu nya? Maneh Ada bapak HP ka sadayana nya. Hati bapak. Sing kahrade di dinya. Jangnya.
Punten. Aya Priyogi naon? Iya cek, manawi aya nu priyogitan lagi. Abdi teh nuju milari pidamelan. Oh, milari Pademelan. Aya panginten di Juragan Haji. Juragan Haji. Haji Hasan. Oh, di mana Ari Bumina? Palih Tonggo. Mohon atuh, abdi bade ka ditu. Mangga. Bade ka mana? Bade ngabantun gemolan sareng pacul. Oh, mangga atuh. Mangga teh. Petunjuk ibadah haji. Jadi lamun kieu carana mah tahun hareup kaula jadi idit ka Mekah deui. Jadi haji na teh aya dua. Haji Hasan. Mineng ka hajina kuring mah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasfil as. Allahumma sholli Saha eta nu maca sholawat? Oke peci beureum jeung mawa gembolan deui. Ah, norek baramayan meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek naon maneh teh, Jang? Menta-menta maneh teh. Sanes juragan. Abdi teh milari pidamelan. Oh, milari Pademelan. Saha ngaran maneh, Jang? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah bari diuk di dinya, Jang. Menang apa ya teteh? Sosok turun. Saha ngaran maneh teh, Jang? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Poho bapak teh. Yeuh, Jang. Ari soal pagawean mah teu aya. Sabab kebon karet anu ratusan hektar beres. Tapi duka yeuh ari sawah mah. Da bapak teu apa pagawean teh aya keneh apa teu aya. Nya, sabab aya kawasana gawe mah di dieu teh. Ku bapak geus diserenkeun kabeh. Saha kawasa? Benda Pak Haji teh? Pak Karman ngaranna teh.